Urang hayang berkah indung bapak urang. Abah urang geus eueuh, ibu urang. Para hadirin wal hadirat, Rabbana Karim. Ibu urang misalkan geus eueuh, aya abah urang, hormati para hadirin sabab indung bapak kumaha kitu. Du'aul walid liwaladihi kadu'ail anbiya li ummatihi. Doanya kedua orang tua kepada anaknya bagaikan doanya Nabi kepada umat dina pada wajah diijabah. Endongan tuh ku anjeun Sultan Banten, endongan Syekh Mansuruddin Cikadueun, zarahan tuh Mbah Priuk, zarahan Abuya Cilongok, zarahan mana bae tamah. Tapi lamun ngantepkeun indung bapak, mohon maaf, sekalipun doa wali tidak akan tembus ke arasnya Allah, nyangsang di tengah-tengah lantaran kehalangan ku doa indung bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atqanal masnu'at wa fataral mawjudat wa amatal ahya wa ahyal amwat. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul aradina was samawat. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul ayati wal mu'jizat. Wa ala alihi wa sahbihi dhawil huda wal karamat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqati was sa'at. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun ulah wassalamna doang bisi tadi syafaatan ku nabi. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammad badiru bil a'malis salihati qabla an tushghilu wa ajjilu bit taubati qabla an tamutu. Wa qala fi haditsin akhar al mautu tuhfatul mu'min. Wa qala aidan ma ala ahadikum idza arada ayyata saddaqa bi sadaqatin tatawwu'an ayyaj'alaha liwalidayhi fayakuna ajruha liwalidayhi walahu mithlu ujurihima min ghairi ayyan qussa min ujurihima syai'un.
Wa qala Imamuna Syafi'i radhiyallahu an yustahabbu indal qabri ayyu syai'in minal Qur'an wa in khatimu kullahu kana hasanan. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia Allah curahkan kaharibaan alam kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad al-mukarramun para masyaikhil kiram. Para kiai, baik kiai nu sepuh maupun kiai anu anom. Bil khusus guru urang selaku pimpinan pesantren Al Hasanah. Guru urang anu ti Bogor. Oge guru urang anu ti Serdang selaku besan Sohibul Bait. Qori urang anu ti Panongan asalna ti Jambi. Urang daroakeun ku sadayana kiai-kiai urang guru-guru urang sing para ranjang yuswa anu bararokah. Manawi aya pejabat pemerintah setempat ku kaula dipika hormat. Teristimewa keluarga besar Sahibul Haul almarhum almaghfurlah Abah Haji Epi sakaluargi terutama Ibu Haji ne putra putri mantu cucu beliau ku kaula dipika hormat mugi-mugi almarhum nuju ngambah di alam barzakh di alam kubur sing aya dina rahmatna Allah sing kenging pangampura ti Gusti Allah dicaangkeun di alam kuburna ditempatkeun di raudhatan min riyadil jannah. Ibu Haji beserta putra putri mantu cucu almarhum mugia dipaparin kasehatan lahir batin dipanjangkeun umur putra putri cucu almarhum mugi-mugi dijantenkeun dzurriyyatan thayyibah putra putri anu saroleh tur sarolihah amin ya Allah ya Rabbal kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ieu haul teh parentahan agama urang mah ahli sunnah wal jamaah anu dididik ku kiai-kiai urang ku guru-guru urang sok aya tepung tahun ngayakeun haul anu teu karaos dulur urang sepuh urang Bapak Haji Epi tos sataun pala hadirin tah ieu haul parentahan agama wa fi'lullahi fihi hikmatun wa illam tasil uquluna setiap dadamelan Allah itu ngandung rahasia wa illam tasil uquluna sanajan otak urang tenepi kadinya nepi bae syukur tenepi teu jadi masalah nu penting ulah loba komen kecuali nanya lamun memang teu nyaho loba ibadah ge nu teu kaharit cek urang mah ja urang teu nyaho rahasiana. Sok contoh ulah jauh-jauh urang salat syarat salat kudu boga wudu sedangkan batal salat diantarana hitut alias muak sok ayeuna urang boga wudu cos be muak rek salat kudu wudu deui teu wudu kunaon ieu jubur nu salah kunaon beungeut nu dikumbah. Hayo pikir. Nu boga salah saha? Bujur. Aya nu dikumbah
Hei, ai banget boga salah tanda. Boga kaisin deh. Cos bemuak di nurame. Dut bekadenge. Pan berem tak banget. Diizin-izin ku si eta. Kunaon nu kudu dikumbah banget. Ai bujur dikumbah tara. Wah, jelema kudu ngumbah bujur. Cek adat mah atuh teu kaharti ngan ieu kulantaran parentahan Allah atuh geus laksanakeun bae. Contoh deui seueur mayit eta urang jelema nu maot kudu dipandian, kudu disolatkeun. Enggeus bae padahal mah kuburkeun. Naon sababna? Eta nu paeh kudu dipandian. Sabab teu bisaeun mandi sorangan. Atuh bebongkong ngaranna bisa mandi mah. Kulantaran itu parentahan Allah laksanakeun bae. Doang kamari keur munggah haji. Kaleresan kuring jeung ieu ye. Tetehnya kiai mah nya. Ta jelilisnya. Munggah haji. Eta jamaah wukuf di Padang Arafah. Geus wukuf di Padang Arafah ba'da Isya diberangkatkan. Anu ba'da Isya, anu ba'da Maghrib, anu jam 11 peuting. Kumaha antrian kendaraanana. Berangkat menuju ka Muzdalifah. Rek naon ka Muzdalifah? Rek mulung batu. Heh, ieu ibadah mulung batu sagala. Neuk naon kudu mulung batu di Muzdalifah jangan buadag diputat ke batu ieu. Kulantaran parentahan Allah atuh laksanakeun bae. Aju rek naon ta mulung batu? Endeu ka mana? Endeu ka Mina. Rek naon? Rek malang batu. Ya eta nu dibalang ku urang di Mina ja batu deui bae. Mulung batu malang. Heh, lamun dipikir piraku ieu ibadah kudu kikituan sagala. Kulantaran parentahan Allah. Naon rahasiana, hikmahna? Wallahu a'lam. Jah Haji Jamaluddin ge can nyaho atuh komo banget nu kieu. Nah iya. Sok, tak Bu. Masya Allah. Kunaon urang teu nyaho, ku bodoh. Gatipan ari bodoh mah. Gitu. Mantak ilmu dibagi-bagi. Dina agama be aya ilmu qiraat. Ku guru ka ahli qiraat. Kudu ka ahlina da ku guru mah. Aya ahli fiqih, aya ahli alat, aya ahli balaghah, aya ahli naon ngaranna hadis, aya ahli tafsir. Tadi bagi ku Allah. Para hadirin wal hadirat. Nah ieu tadi tah doang Ustad Abdullah Fikri eta maca Quran ngeunaheun tah henteu. Ja calalah geuri ceulina mah. Ya. Masya Allah. Tuh. Geus setiap pada melan Allah ngandung rahasia. Ngandung hikmah. Efekna leutik. Ngandung rahasia. Contoh. Allah ngadamel makhluk leutik. Beureum. Tongok. Sok enak anyut nyelap deh. Eta tongok leutik satoa nama. Tapi lamun geus ngegel segede berenuk. Naon eta Gusti Allah nyentong atuh duka. Wallahu alam. Wa fi'lullahi fihi hikmatun wa illam tasil uquluna. Geus ari dadamelan Allah ngandung rahasia. Pala hadirin wa illam tasil uquluna sanajan otak urang teu nepi ka dinya. Tak ieu min jumlatina parentahan agama ieu haul. Geus diayakeun haul, da Kangjeng Nabi ge sok haul. Satahun sakali ziarah Rasulullah ka ahli Uhud. Para hadirin wal hadirat, geus tujuan haul anu kahiji silaturahmi. Naon cenah? Iya urang putat sanajan tatangga panjarang ipanggih kieu. Tapi wasilah alhamdulillah keluarga almarhum Abah Haji Epi
ngayakeun haul urang kararumpul minimal sasalaman cager sia cager di mana bae sia geus 2 minggu teu kadeuleu uing gering sia doang nu teu noong tolol sia durder bebas sia deui bae eta wasilah tah tapi sia kudu cager atuh cager alhamdulillah oke aing mau bakakak ka Mas sia oh ira atuh kudu kumangke be sasalaman tuh wasilah silaturahmi kararumpul ayeuna putra putri almarhum nu deket nu rada jauh alhamdulillah besan kararumpul di dia ialah haul silaturahmi ajaran agama diparentah ku Rasul pala hadirin mantak lamun jelema tilok silaturahmi tilok alakur jeung dulur bedegong akhirna hate miskomunikasi cek budak warima naon bae eta bahasa musmas mis jatuh ngarti kulama bahasa kuari nges ulah kitu jarang kapanggih itu benggeus hareusi amat coba eta urang pala hadirin Masya Allah kula baheula didatangan almarhum almaghfurullah Habib Umar Allah yarham urang maca Fatihah heula Habib Umar Pasuruan Al-Haddad khususan Habib Umar Al-Haddad ghafarallahu lana wa lahu al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Malik yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin pohara eta Habib Umar masyaallah 3 kali silaturahmi ka bumi kuring teh eta cek Habib Umar kiai yang namanya piring pasti bentrok satu aja jangan pecah jelas aya jelema mah loba pendapat atuh ieu mah pendapatna lain ieu mah lain-lain jam masing-masing ai sering panggih mah sakeheul-keheulna cager tah geus urang ieu kudu silaturahmi jeung dulur pan kadang-kadang jelema kuari mah ai dulur sorangan sapeujit teu wauh ari deung-deungeun pada loba duitna dulur kula eta cenah aya nu kitu eta nya macem-macem bae tah ieu geus silaturahmi atuh diparentah ku agama makana kolot baheula mah punten ya Abah Haji Nasuha eta ngadidik teh ka urang pohara ya ieu di Tangerang ya aya keneh teu kieu di Pandeglang mah aya keneh lamun 2 poe deui ka lebaran atawa sapoe deui eta sok siling anteuran aya keneh teu bah di dieu eueuh waduh Mah Haji ayakeun jadi di mah punten eta Umi Haji di urang mah di Malingping tuh di Pandeglang atuh aya keneh cek indung jakuring eta baheula indung kuring mah indung kuring karek 4 tahun pupus Umi kuring jam masih keneh terus siling anteuran bae ya Allah baheula mah kitu ya ceng ieu baskom nu hejo bikin ku sia nya ka pasar Kemis eta kakak bapak sia berarti uas sia baskom nu hideung bikin ku sia ka ditu ka pangodokan eta adi aing berarti bibi sia tah ieu baskom anu putih bikin ku sia ka sindang sono ka ditu ka pondok tah eta adi bapak sia nu tukang ngabeakeun pakaya koloten eta mah cenah geus teuing cenah bere bae karunya tuh sing horeng atuh teu pira jerona mah urap satengah piring lauk bandeng 2 keureut daging sakeureut endog dibelah 2 kararieu be endog amin eta ngaranna endog hiji dibelah 2 ieu atuh endog amin nang karak ieu sakitu eta torojol be assalamualaikum waalaikumsalam ih ceng aceng di putatnya atuh mun iyo anak haji anu nya nya cager apa cager ibu cager tuh nu baheula iya cenah hampura teu meunang naon ih Masya Allah sagala nganteuran Masya Allah ayo geura diuk anak asabaraha mana anak anu euy cek an bapana aya dulur sia ya diputat tuh nu baheula horeng nilai nganteuran mah eueuh naonan nilai bab dunya saeutik kejo doang ja urang ge boga eta kejo di imah pala hadirin sing horeng jelona ngadidik titah wauh jeung dulur ulah bentrok jeung dulur mantak kuari teh loba nu teu alakur jeung dulur atuh eta
akhirnya jarang panggih ego anu timbul. Para hadirin wal hadirat, tungtung nabe gede adab eta teh akhlak takabur, lain akhlak bener, akhlak teh endah ulah diingu kadituna nurunkeun folongo ngawaris tolol teu akur akhirna panjang dulur kuat teu ribut ai barang der gelut ai horeng si anak si anu horeng misan kene Masya Allah. Nah iyalah mantak cek Nabi sil man qata'aka sambungkan ku anjeun silaturahmi man qata'aka jalma nu megatkeun silaturahmi ka anjeun mantak ya contoh punten lain ngetakeun kuring keluarga Abah Haji Epi sabaraha tulis anak urang kuari apal anak incu urang betul apa tidak nya ngeunaheun pada ayu dulur wawuh mah kabeh jeung dulur bukan duit orang menta ke mana baik oh kadieu eueuh kaditu eueuh kadieu eueuh coba sih itu coba aku loba-loba teh mah dulur mata ke eta anak nu ngabuadag kula saeutik tuh tara tetangga kula 15 anakna di unggal kabupaten aya anak manehna di Tangerang aya di Rangkas di Paneglang di Serang di Cianjur di Bogor di Cikarang di Bekasi di Kampung Rambutan di Jakarta anak manehna kabeh meni rame kamari ge jarah ka Banten 25 mobil betus ban mobilna telepon anak nu di Serang abah betus ban cenah teangkeun ku anak nu di Serang mending loba boga anak mah anak 15 jeung minantu 30 tambah incu 84 bu eta ka imah kula mun lebaran kuat 130 genep atuh kula beak aku 10 dus bener kue 10 colobong rengsek ku keluarga saya eta kumaha eta kiai hewa atuh henteu ngan hendak basa eutik atuh ngarengsekeun ya di mah kiai kuat brag-brag beres nek balik hayang dijampe 90 genep kuat code-code atuh aing dehidrasi meh diimpus jab kabeakan cidu mantak mending loba boga anak menghinahan boga anak loba mah nu peang nu jendol nu kuru nu hideung nu jangkung be aya kana lawang ben noto kayak ku jangkung nu pendek be aya dipoto pe teu beunang huluna deui ku pendek nu hideung be aya bae ngarendeng jeung sound system doang di kakak ban atuh nu gandut be aya kana lawang be melag nu kuru be aya katiup angin be labuh aing heuh ngeunaheun boga anak loba mah nu putih nu kieu nu kitu anu bagur bae aya tuh doang tetangga kuring eta mun lebaran ngomong alhamdulillah cenah ji cenah ieu cenah mamang alhamdulillah cek kiai kudu loba anak orang geus kolot mah anak mana risah tuh nyoe sadi mah cenah ngan 2 doang jeung sajen mah nu ka dieu nu ka ditu nu ka mana masyaallah eta mun lebaran alhamdulillah ji anu mangmelikeun sampingna bae anu mangmelikeun bajuna bae anu mangmelikeun dagingna bae anu mere duitna bae anu mangmelikeun beasna bae aya anu ngabeakeun bae aya cenah eta aya teh oreng ya anak macam-macam eta anak oreng guys ieu tujuan haul diantaranya silaturah sing balalager sing alalakur jeung dulur arakur jeung baraya alakur jeung tatangga hormat ka saluhureun karunya ka sahandapeun sabab kuari geus akhir zaman geus krisis akhlak manusia baik akhlak ka Allah maupun akhlak ka pada manusia terus ya atuh aja karak ge mulai encan can nerangkeun eusi haul encan ieu mah karak tujuan nu kahiji silaturahmi kan lumayan sedangkan silaturahmi manjangkeun umur ngajembarkeun milik mamang timah diondang dar gegek bediuk deuleu salak geus beak cau geus rengse alhamdulillah wasilah silaturahmi hiji geus ulah baredegong ulah paego-ego ulah pa cicing-cicing ulah pa kuat-kuat ayo aing mah sabira ge moal aing mah moal kudu nanya ja eta mah akhlak teu bener jadi Islam henteu kitu sil man qata'aka sambungkeun cek Nabi jalma anu megatkeun ka anjeun silaturahmi bere ku anjeun doakeun tatangga anjeun jeung dulur anjeun sanajan hewaeun ka anjeun pan urang macan bisa eta
aya jelema hewa ka urang yo. Euy, aya jelema hewa. Ka urang teh kaciri ka haji hewana. Coba. Mamang pernah teu ngadoakeun bagus? Jawab. Jelema hewa ka urang, amprekan. Pokona mah ka urang eta jiga nempot tai be. Coba bisa teu mamang ngadoakeun bagus? Jawab. Pugu kula ge heueuh hendak bae pugu mah. Padahal pala hadirin. Doa nu panggedena, sodako nu pangbagusna, sodako ka jalma nu hewa ka urang. Eta mah cenah jelema sodako ka jalma anu biasa, sodako ka yatim, sodako hade mah hade kan biasa bae. Tuh jajal sodako ka jalma nu heweun ka urang. Bisa tante coba. Aku lagi hendak bae pugu mah. Pugu saya teh hewa deh ka aing. Aing teu naon. Hese hore. Baladri. Hiji tujuan haul. Silaturah. Ulah kebel-kebel haji bawi lah. Nantu kebel-kebel. 2 tujuan haul ya. Nu kadua tujuan haul mengingat yen urang ieu bakal maut. Kan gitu. Sehingga ala ayat eta dina Quran teh kullu nafsin dha'iqatul maut. Eta 3 kali eta dibulak-balik ku Allah. Geus maut ku yakin-yakina. Bakal maut. KBG bakal maut atuh. Tapi lamun jelema geus boga amal soleh, jelema teh geus boga bekal, maut itu dirindukan. Hayang paeh eta atuh. Jelema nu geus boga amal soleh, geus boga bekal mah, jelema geus boga deposito mah sampeurkeuneun pala hadirin wal hadirat. Ja eta cenah ge jalma anu maut mah lir ibarat orok nu aya di jero beuteung. Kumaha kitu eta orok nu aya di jero beuteung. Begitu orok teh di jero beuteung cek orok, Gusti abdi mah embung kaluar ti jero beuteung emak, ngeunaheun di jero beuteung emak, haneut kuring mah. Kadaharan ku Gusti Allah disadiakeun, masyaallah kawasa Gusti Allah nyadiakeun rezeki hambana di jero beuteung. Padahal di jero beuteung pedagang bubur, pedagang buras. Naon bapana sok ngiriman gitu. Solo godor sekali-kali uduk taburas ka handap pernah. Atuh henteu. Sakapeung sok aya cenah bapana lol bengolol, croh be ngajampe balik deui be cenah. Ulah diperpanjang nu eta mah. Tapi eta cek orok teh hanet Gusti abdi mah di dieu embung abdi mah ka mamana cek orok ngan galibna kudu kaluar. Galibna kudu kaluar. Pan eta cenah ge reuneu ye, galibna reuneu 9 bulan. Paling sakedeung reuneu sabaraha? Genep bul. Paling kebel reuneu 4 tahun. Aya kitu nu reuneu 4 tahun, aya. Saha Imamuna Syafi'i radhiyallahu an dihamilkeun kudu jadi ibuna 4 tahun. Mantak bisi aya urang putat reuneu 1 tahun ibu-ibu can ngajuru ulah khawatir tungguan ke 2 tahun 2 tahun tadaikeun bijil bae ulah khawatir tungguan ka 3 tahun 3 tahun tadaikeun bijil bae tungguan ka 4 tahun tah lamun 4 tahun tadaikeun bijil bae bawa ka selaras bedah bisi-bisi mah jerona anak bedul 4 tahun can bijil keneh bae mah eta Imam Syafi'i mah cenah ge eta Haji Usep Imam Syafi'i mah ditanya ku ibuna di jero beuteung ibuna teh wali, Imam Syafi'i ge jawali. Nyahueun ieu anak teh bahan lalaki. Kasep bageut anak emak, iraha aceng kaluar ti jero beuteung emak umuran 2 tahun tak keur dihamilkeun ku ibuna. Iraha kasep ieu aceng kaluar ti jero beuteung emak, emak geus rindu lain teu sabar. Ieu emak ngandung aceng, tapi emak teh geus rindu hayang ningali wajah aceng. Imam Syafi'i jawab harita keneh di jero beuteung ibuna. Moal mak moal waka gerak keluar ti jero beuteung emak sebab abdi can beres menghafal Quran.
Jadi Imam Syafi'i mah nalar Qur'ana ti jero beuteung ibuna. Rabbana karim. Geus nalar Qur'an di jero beuteung. Kunaon urang putat tere modar. Kuliah pagejet bae. Ih, pohara. Borosot belahir ke alam dunia 4 tahun. Umuran 7 tahun langsung hafal Quran. Bari menguasai seluruh qiraat. Umuran 9 tahun. Katalar kitab Mu'atta. Karangan guruna Imam Malik. Masya Allah. 14 pan dikuasai oleh Imam Syafi'i. Umuran 12 tahun, wakila 15 tahun. Jadi mufti internasional. Bahas masalah. Kersare Imam Syafi'i mah. Pernah ziarah silaturahmi ka muridna. Tuh Imam Syafi'i gitu ego. Sanajan guru. Nyontohan ka urang. Ulah ego. Silaturahmi ka murid ka Imam Ahmad bin Hambal. Sare Imam Syafi'i dijagaan ku Imam Ahmad bin Hambal. Secara santri kuari dak cenah kiai geus tinggalkeun yuk tolol pat santri kuari mah. Kiai molor ditinggalkeun lain dijagaan. Coba eta neuk salat subuh ke kuat siling intip. Gubrak. Hoi, sobo. Cek kiaina. Sobo. Wuh, bro. Harudong. Bari jumlah liur gimana. Ya kiaina mau ember. Balik deui kiaina ka imah. Kiai ngintip na hordeng. Horeng santri ge ngintip dak geus eueuh tadi can kiai. Kuat siling intip kiai murid jeung guru coba santri kuari mah. Tuh. Imam Syafi'i mah dijagaan ku muridna ku Imam Ahmad bin Hambal. Teu sare Imam Ahmad bin Hambal ngajagaan sare guru. Di luar aya kotok koek ciak digebahkeun jadi bisi ngaganggu kana sare guru. Jajar santri kuari sorogan kiaina nunutan digetakan bepan. Beri kieu pandang sorogan matos dohor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kok ngarenjak guruna. Kuat guru disentakan jeung ku santri kuari. Ampun. Ayeuna bahala mana Imam Syafi'i kuat kitu ka guru. Imam Ahmad bin Hambal ku takzim. Ya Allah, Pak Bu. Ai barang hudang Imam Syafi'i. Kudu nama doa hudang hees tah kumaha teh kan? Hei, doa hudang hees. Astagfirullahaladzim. Budak di ai molor ku barareu ki ai doana teu nyaho. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Sok nu kolot teh apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nuzur. Subuh, duang. Bahala mah gitu. Mantap eta ngahudangan subuh mah emana ge pantes nu kolos teh. Nu ngaramah kurang paliger. Aya nu ngaramah pan eta teh tarhim. Ya arhamar rahimin irhamna. Nu ngora eta mah. Wa'afina wa'fu anna. Terus ka dituna jeung ke poho deui. Aya nu kolotna teh lo kitu. Ya hayyu ya qayyam la ilaha illa anta. Atuh anca-anca bae atuh nu hudang tungtungna. Tuh. Begitu hudang Imam Syafi'i ngusap banget alhamdulillahirabbil alamin cek Imam Syafi'i. Imam Ahmad kaget muridna bin Hambal. Punten mama aya naon cenah. Mama ngimpen apa kumaha doang nu kaget. Sanes cenah Hambali. Tadi nuju bobo ku mama 127 masalah bab fikih, qiraat, hadis dibahas, dijawab kabeh keur sare. Wow. Lain otak urang teh mah. Rabbana karim. Makana Imam Syafi'i nyarios. Yustahabbu indal qabri ayyu syai'in minal Qur'an. Cek Imam Syafi'i disunahkeun di luhur pakuburan
baik indung bapak urang nu geus teu aya atawa dulur urang yustahabu sunnah di luhureun pakuburan ayu syai'in minal Quran maca naon bae ayat tuh makana ulama gagah nyeun hadorot coba eta ku hebatna ulama ya ku gagahna ulama mata ulah sok sembarangan eta ulah sok neulean medsos kuari kalah siling ledek siling hina urang dibentrok-bentrokkeun sanu untung dengdangan tungtungna urang geus goreng hate urang mah ulah kababawa tuturkeun kiai lembur coba ieu kan bingung nu bodoh mah siling hujat siling anu ih kumaha tuh mana piconteun mana uswatun hasanah tuh lamun kiai na geus raribut lamun kiai na geus darderdor siling hujah paladirin atuh kumaha nu bodona laras gitu Masya Allah paladirin eta ulama ngarang kieu ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiramil Fatihah ayu syai'in minal Quran kunaon Fatihah sabab Fatihah mah jampe salat rata-rata jelema ararapal sanajan dadarek dogan lanang bener tak kejang kunaon Fatihah sabab ummul Quran saquran maknana dikumpulkan dina Fatihah Fatihah dikumpulkan dina bismillah dikumpulkan dina B na lapan bismillah maka B panjang sot gitu sadunya kumpul di dinya kabeh tuh bu pak kunaon al-Fatihah kan bararisa Fatihah mah cenah ulama embung Fatihah atuh mangga naon bae contoh kieu ai bisa mah ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitil kiram al-baqarah kunaon ai begug mah kunaon bir ti alif lam mim sampai ke ditu wa ila hadrati jami' ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila hadrati khulafair rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali radhiyallahu anhum al-Imran dur baca doang nak ngariung sepi kabeh dunggal beuting doang tuh iyalah hebatna ulama mantap kudu syukur di lemur urang aya kiai kudu syukur di lemur urang aya anu ngarti agama kudu syukur di lemur urang aya nu magahan Fatihah kudu syukur di lemur urang aya nu magahan parukunan alhamdulillah belah mana ieu masjidna masjid dia di belah mana kulon aya di dia Jumatan poe naon bisi dia poe Salasa ji eta mun poe Jumat sok rame sisi jalan teh masjidna di jero sok rame eta mun poe Jumat beuh teu muat sampai di bagusan deui di gedean deui nya laju nek nanya ku ulah eta mun wiridan Jumatna rame tah henteu komo ngatoharan mah atuh imam duaan be jeung karpet kolot-kolot tegap lekara risin geus karolot ngilu wiridan ngejedog di dinya ka mana kitu atuh aja geus karolot geus tujuan haul nu kadua mengingat urang teh bakal mah kumaha kitu eta orokna jero beuteung kembali ya kula manek nyatakeun riwayat bab maot supaya kaharti kula nyeun contoh teh eta orok teh pan embung kaluar ti jero beuteung ngan kulantaran kudu kaluar kalibna keluar borosot be doang tadi ta anakna Haji Bawi borosot diputat cek orok poponira horeng diputat mah leuwih lega aya jalan raya aya alpa aya pedagang nasgor Gusti
abdi embung balik deui ka jero beuteung indung abdi. Masya Allah, itu dasar ke moal bisa. Nah, jelema soleh nu boga amal, nah, maot jaka bagi arendungan apa ya? Nu geus kolot ge ih kuat digogotong. Karo rumah sakit sari asi sari asa sari asuh. Hayang naon eta? Atuh hayang cager hayang hirup keneh. Bener. Sok. Dar bepae. Jelema nu boga amal soleh masuk liang kubur. Dilegakeun ku Allah kuburanana ti dieu ka Baitullah. Tuh. Tempat geus disediakeun didelekeun ku Gusti Allah. Mata kumaha? Brus masuk ke liang kubur. Malaikat rahmat ngajaremput dararatan. Saha anjeunnya kasepnya geulisnya seungit, ieu kula teh salat anjeun baheula. Ari anjeun saha meuni seungit, meuni geulis, meuni kasep, ieu kula ngaji Quran anjeun baheula teh ngaderes. Tuh dararatan. Nyalampeurkeun, ari anjeun saha meuni ruhai, ieu aing teh kuba masjid. Masjid teh aya kubana 5, nu laleutik anakna 4. Eta can dibangun. Jangan ngomongna eueuh bae. Dibangun tah. Saha anjeun? Aing marmer. Ari anjeun saha? Kasep ngan geuneuk. Aing mah semen ulah loba omong cenah. Ngomong eta kabeh eta. Ari siasanya kudunya hideung aing mah beusi. Lain si dayat jat. Ya Allah eta ngadaromong. Aju sia cenah ka dieu naon tuh? Atuh ngabaturan anjeun jati ta Gusti Allah. Nah, mantak aya dina eta teh tah anu budak sok nebakan terbang teh ngaranna kitu teh kitu tah. Prok nan sia teh ngaranna teh. Ila aing ngaranna teh budak wari menaon? Nah. Lain ada jadian rawis nana. Oh, tak nan rawis nah gitu. Oh, terawis. Ulah diman bae batur karunya geus kolot. Terawis ulah marawis bae. Kumaha kitu eta? Man aya eta sasolawatan. Ulah menang prak bring brungna bae. Dalakan maknana. Ya nafsu tibi bil liqa ya ainu qarri a'yuna hadzal jamalul mustafa anwaruhu lahat lana da budak wari mah gitu. Ya nafsu, hei awak-awakan, tibi anjen geura gawe bagus, geura sesenangan, lantaran anjen rek papanggih. Ya ainu qarri ayuna, hei pang bubungah mata, anjen teh geura bararunga, geura sesenangan, nek mau tak kitu tah. Hayang geura panggih jeung saha panggihna bungahna teh jarek panggih jeung saha jeung kakasih saha hadzal jamalul mustafa rek panggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad. Geus moal inget ka pamajikan, moal inget ka anak, moal inget ka mobil, moal inget ka naon. Lantaran da kapanggih jeung kabog nyeri moal dirasa lantaran nu dibayangkeun ka bogohna. Hayang geura panggih jeung saha? Bibiliqona jeung saha? Hadzal jamalul mustafa. Deuk kapanggih jeung Kangjengna. Mantak jelema teh daek nyumbang muludan bloon. Tolol. Geblek. Atuh kumaha? Jangan deukeun ibadah urang nak pake nu mana ibadah. Lamun lain syariat Rasulullah. Jajak Nabi, jelema masuk ke surga ku dua jalan. Hiji fa bi rahmatillah ku rahmat Allah cek Rasulullah. Nu kadua wa bi syafaati ku syafaat aing. Urang mah salat belang bentong. Coba ngaji teu pati ecreug. Maca Quran tilok. Aya bedek zikir tatangga modar hiji. Sakali baca sholawat aya petir doang. Naon arahkeun ieu urang hirup. Hayu coba.
Hadzal jamalul Mustafa anwaruhu lahat lana. Aduh, nek papangi jeung jungjunan. Nek papangi jeung kakasih. Pala hadirin. Geus hayang geura panggih. Doang urang kieu bae contona. Urang teh boga kabogoh. Kabogoh teh di Singapura kuliah. Nah, urang mah di dia kuliah. Kabogoh mah di Singap. Nah, maena ngudag es sabaraha? Ai es sabaraha kitu? Tilunya. Ai nu kaopat es mambo es geprok mun gitunya. Kunaon eta kabogoh teh aya? Kabogoh teh di Singapura, Bu. Masya Allah, begitu eta kabogoh di Singapura teh geus 7 tahun kuliah nek balik. Neng sekarang insya Allah bulan depan pulang karena kuliah beres, ini mau di wisuda. Oh iya tah, iya. Itu bulan tanggal berapa? Tanggal 10. Nah, waduh kuari karak tanggal hiji. Kuari karak tanggal iya hiji Desember contohnya. Mungkin balik namanya, kalau itu bulan hareup, tanggal 10 bulan hareup. Paling geus atoh. Terus saminggu deui dihabaran. Neng udah kuliah beres, alhamdulillah dapat gelar S3, SOS pada gi eta teh cenah. Di kamar mandi teh naon eta? Ngepel ngadenya. Tak alhamdulillah, kuari mah neng teh sekarang mau pulang, tolong pulangnya minggu depan tolong dipapag. Oke, dipapag. Malum lah orang putat aya keneh bae Sundana lah, aya dipapag segala. Kumaha eta? Oke, papag. Minggu eta. Neng naik ke pesawat apa? Udah itu sih tiketnya udah booking. Pesawatnya Singapura. Begitu aya maca Quran mah kudu dijelaskeun, bahasa Inggris mah kudu disamarkeun. Apa gitu? Where eta teh endah. Where maki where? How are you? Pan gitu. How are you? Singapura, Malaysia, Tangkoraksia. Ini bahasa Inggris banyak. Nanti bahasa Inggris gitu. Atau gue lagi pernah lah setting bahasa Inggris. Naik kapal apa? Singapura Airlines, Boeing 77. Popo. Ya, oke. Kumaha eta? Poe Jumat ieu kabogona si kemod behelanan. Ngajak baturna Sarmin, min ka dieu sia. Aing anter poe Minggu ka bandara. Kenal sia, kabogo aing datang lah. Bener 7 tahun aing teu panggih. Aing langsung kawin pokona mah. 3 bulan 2 bulan moal deui kayak deui bisa kena gogodan. Der be. Poe Kamis tah. Aing tangan mobilnya nyarter ke bandara. Mobil naon sia? Ulah Sigra. Ulah Kalya nyareri hareuras tah mah. Innova. Bila perlu Zenito. Kata mah nyoy cenah halimpu. Doang kamu puruk endog sebelah kerenah ge. Pohara ya orang putat. Akhirnya, bener sih, pokoknya kau yang dibayar. Mahal ke bayar. Oke. Siapa milunya? Oke. Berangkat. Lain berangkat, menang tangges. Poe Jumat. Cek ibuna. Ceng. Mak pangbelikeun daging. Kebae mak poe Minggu. Tuh, poe Minggu. Kunaon ngomongna poe Minggu? Sabab inget kakak bogoh ndak dijemput poe kabogoh ndak datang na poe Minggu. Iya pikiran geus teu fokus. Mau di kamana sia? Minggu. Tuh, geus teu endah mana eta? Naon ngomongna kitu? Pikiran anak. Geus kakak bogoh. Peladirin. Makana jelema anu sakaratul maut, masya Allah senyum. Hadal jamalul Mustafa. Geus eueuh ka poho, eueuh ka isin. Hayang panggih jeung junjunan alam. Kitu deui urang geus poho ka isin.
eta kabogona teh malam minggu dipanggil si eta si Udin, si eta si Abatuna si Sarmin. Cek si Kemod, "Min, siapa pilih saya?" "Aya." "Urang berangkat atau sisa?" "Hoi, sia nanaonan?" "Ya ka bandara mah 2 jam ti dieu mah." "Ai kabogo sia mendarat jam berapa?" "Jam 9 esuk." Pokoknya urang penting bae tas salat Isya. Atuh sia nanaonan cenah. Tuturkeun bae aing. Pokoknya sia hayang naon bae di bandara tinggal ngomong. Pokoknya hayang naon bae ngomong bae kayak ngomong doang ieu. Ngomong doang. Begitu berangkat, datang ke bandara, dia jam 8 diputar. Datang ke bandara jam 10, polongo be. Cek aing sia ke bae sia tos salat subuh kaburu, tolol sia nyiksa aing tungtungna. Enggak sia tong loba omong hayang naon ku ari sia, mending ngopi yuk ke Starbucks cenah. Cek si Sarmin teh, "Hayu mod urang ngopi ke Starbucks." Ulah sia mahal tah mah, mending itu di pinggir jalan tuh sebelah itu cenah. Tuntun mah ngopi kapal api deh hayang ke Starbucks ge eueuh, 10.000 deh bae na gelas aqua teh ya. Ai mah yang ngasan itu cenah roti anu, weuy mahal. Itu mah itu di ditu tuh gogodoh jeung bakwan. Tungtung nama puyeng mena. Rokok sia mana rokok? Tah, rokok bose. Rokok cengkeh. Masya Allah, sia ngomong memang borok karing tolol sia. Sudah bomong, kayak tenang bae balikeun. Masya Allah, teu daek sare. Sare tungtung di jero musola. Teu hees. Naon sababna? Nu kabayang itu. Adzan jam setengah 4, jam 4 lewat 10 menit. Allah Akbar. Waktu ku gubrak si Sarmin ku si Kemod. Woi sia udang. Ku biasa gitu lok salat subuh manehna. Kunaon? Kabogoh sareng datang. Beres salat subuh teh. Cek si Sarmin, "Mod atuh urang mending ngarap ka tukang KFC." Wah, uduk teungeunah si bisnis beuteung sia. Tuh neangan uduk bae di pinggir jalan heuh tuh. Aing sarua bae jeung diputat uduk biodah. Tuh. Begitu jam genep kayak aing neka ieu lah nanti akan ngaranna informasi. "Mbak, mau tanya Singapore Airlines 77 Boeing 77 kapan mendarat?" "Jam 9. "Oh ya, makasih ya." "Ya." Jam 7, jam 8, setengah 9. Dok, dik. Jam 9 kurang seperempat. Jam 9 kurang 5 menit. Doang ketok ndogan. Jam 9 tepat. Ting teng information. Information. Ai kapalan bahasa Inggrisna. Nek nanya kula ya. Kapalan bahasa Inggrisna. Information. Island Singapura to Jakarta Soekarno Hatta. Boeing 77 City. 77 eta. Heeh. Mun 10 atuh sik. Alah aing bahasa Inggris sabodot teuing. Thank you very much begitu geus. Naon boy eta thank you very much. Terima kasih. Tepat. Jam 8 jam 9 lewat 10 telepon. Neng udah mendarat, baru celek. "Oh iya." Dari malam, Masya Allah. "Iya kan gimana, gak bisa tidur Neng." "Oh iya. Sekarang di mana?" "Neng, ini baru diceplok. Exit, cepret." Kan gitu, diceprot. Trek, "Oh iya. Sebelah mana?" "Neng lurus aja, pintu G, terus belok kede." Cenah. Nah di situ ngajugug nangtung. Pan eta kadele ya di bandara mah ya kaca natenya. Kaca gede we kieu ya. Jauh ka dulu. Ai eta pan kadele, ai jelema geus kadele, ai sawara eueuh, jauh. Neng, eta salakina lalakina kabogona teu karasa lumpat. Ngudag naon? Ngudag saha? Ai jeger. Nabrak kaca nu kandel teh. Ngajungkel hulu zendol, leungeun potong, Masya Allah huntu ompong. Waduh, getihan tetap. Waduh ya cek eta kabogona. Kenapa? Enggak apa-apa. Nyeri ngan moal karasa nyeri sanu di deuleu.
kabogo dicabut nyawa nyeri ngan moal nyeri aya nu di deuleu saha hadzal jamalul mustafa leungit ka nyerina eueuh aya amaliyahna deuleu tuh masyaallah almarhum Abah Haji Epi maotna malam Jumat lin hah ji poe Jumat jam jam seberapa? Jam 2, jam 5, asar. Di jam anu pae-pae Jumat mah atuh diheeskeun bae. Kayak dihudangkeunana tuh. Masya Allah, Rabbana Karim. Kos gitu. Horeng eta maot jalma nu boga amaliyah mah masya Allah. Alim Gusti, abdi balik deui ka jero beuteung indung cekarok. Alim Gusti cek jelema nu boga amal salat di jero kubur kudu balik deui ka alam dunia sebab di dunia mah capek kudu salat kudu bener kudu jujur boga ilmu kudu magahan boga harta banda kudu sedekah jadi pejabat kudu adil alim Gusti abdi kudu balik deui ka alam dunia sebab di dunia tempat capek arembungan nu geus boga amal soleh mah terkecuali nu boga amal jore lain papatah. Masya Allah. Kartos ya kartos. Nah guys, hawali mengingat. Orang bakal mah. Abah Haji Epi husnudzon. Ayo. Diajikan ku putra putrina. Dititah kabatur anu ngajikeun sarua bae. Nah matak penting na boga anak anu waladun soleh. Waladun sabik. Anak anu ngabakti kanu jadi indung bapak pala hadirin iya kan hese nyetak anak soleh teh gat nah iya kieu teh urang hadir di dieu iya teh atuh nu gagah atuh lain anakna anak Abah Haji Epi nu gagah kok mau Haji Bawi ji teu gagah teu naon Haji mah ih nu gagah sah atuh almarhum bisa ngadidik orang, bisa merenahkan orang sampai kieu. Masya Allah, Rabbana Karim. Nah, iya, mengingat orang bakal maut. Benar, benar. Nah, guys, ista'iddu. Geura cawis-cawis, geura siap-siap. Jaeta mah hak ieu. Jelema maut lain mawa amal, tapi dituturkeun ku amal. Ai mawa mah urang dipilihan ieu mah jore, ieu mah goreng ulah dibawa. Nu mah bagus bawa, lamun mawa. Tapi maut mah dituturkan ku amalna. Melak cabe bakal jadi. Melak amal hade bakal dituturkan ku amal. Melak bonteng bakal jadi. Melak goreng bakal dituturkan ku amal. Itu bisa mungkin. Balah hadirin. Makana cek Gusti Allah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah sing sajalma nu nyieun amal kabagusan di alam dunia sanajan sagede liang jarum ku Allah bakal ditembongkeun jeung sing sajalma anu nyieun amal kagorengan di alam dunia ku Allah bakal ditembong. Makana cek Rasul badiru bil a'malis salihati qabla an tusghilu wahai umat cek Rasulullah anjeun gegancangan gegeuraan kudu gagancangan pabisa-bisa nyieun amal soleh wa ajjilu bitaubati qabla an tamutu anjeun kudu gagancangan geura tararobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala tailah geus moga-moga urang persiapan bekal maut sabisa-bisa urang geura berbuat hade ka papada ka makhluk Allah terutami ka khaliq pal hadirin ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sakumaha geus diterangkeun ku guru-guru urang geus tujuan hal nu kadua mengingat urang oge bakal ujung-ujung nama jelema mah paeh pal hadirin tos haul nu kadua tujuanna mengingat maut terakhir geus ya. Seberapa itu ya?
Jam 10. Oh, tadi jam 10 beka bina-bina. Nah, terakhir ya. Tujuan haul eta birrul waliden. Bakti kanu jadi kolot. Ya, ayeuna sabab eta kolot mah teu uji-ujian jeung anak. Ayeuna kolot mah yang meuli sawah jeung anak, meuli mobil, meuli imah, meuli tanah. Itu dulu kolot mah meuli tanah 2 hektar tilek jeung anak. Hadirin, aya anak aing nek meuli sawah 70 hektar jeung indung bapak aya anak nu kitu. Coba kolot mah eta he, coba bae ya Allah neuleun cuna ceng, aceng kunaon doang nu rada gering. Laleuleuh mak. Laleul aya kitu candahar. Ai bapak sia ka mana? Gering. Ai emas sia sarua bae geus 2 poe nirisan. Aju candahar ti isuk, tacan ngalenyap hate indung mah. Bener? Pot ngingkik langsung ditiangkeun imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manaon? Aing hengki di mah aing sanyo modar. Padahal alasan. Guguran ka dapur. Nanaon? Dibukakeun gerobog. Lomari kejo, nanaon? Ka goah ka bedaringan, beas acan. Nah kulkas, kosong, cai herang bae kabeh. Ya Allah, langsung balik deui indung mah. Nita adina ceng ka dia sia. Horeng ka kasia gering geus 2 poe. Masya Allah, dala ku sia tuh. Aing ka ditu. Masya Allah, horeng gering geus 2 poe. Manehna gering, pamajikanna gering. Amin. Abah Haji Adam dimyati muga-muga ku Allah dipaparin taufik hidayah, rajin ibadah, panjang umur anu barokah. Moal cenah ge main lagi aya nyandung mah moal ieu cek main ge. Moga-moga urang ge sing dijadikeun manusia nu rajin ibadah. Ya Allah, kembali tah. Coba eta. Indung mah kumaha coba. Ceng ka dia, ya bikin ku sia. Kana kakak sia tah duit 500.000. Beasna tuh kiriman 20 karung. 20 liter. Tah eta tempena, eta laukna, eta sayur. Indung mah sampai kadinya. Saya banyak nanya kula ya. Aya urang putat anu sok nongan dapur indung aya aya ngan milu nyiuk tengkorak sia tah mah. Ai cenah ja emak cenah boga keneh bare anyar atuh aya disiuk ku manehna. Jol deui anak nu kadua, mak cenah kula ge cenah ngasan pare anyar. Rengsek tanu kolot. Coba. Masya Allah. Indung mah coba. Anakna gering. 2 poe 2 peuting teu hees di rumah sakit. Kumaha ngomongna? Gusti, lamun ieu panyakit bisa dipindahkeun, pindahkeun bae mending kula nu gering daripada anak abdi nu gering. Tuh. Pepan ceurik anak dibawa ke rumah sakit, indung langsung ceurik bae. Pak, anak kurang kejang-kejang dibawa ke rumah sakit. Diobatan ku dokter. Alhamdulillah menang seminggu cager. Benar? Barang cager teh seuri indungna. Alhamdulillah Pak anak urang cager. Guwuk be bapana ceurik. Kunaon bapa ceurik ti mana mayarna aing cenah. Mantak beda ceurik indung jeung bapa mah eta. Indung mah sok kahiji ceurikna bapa mah terakhir jak kudu dibayar eta. Kan bapa nu mayar eta. Untung aya BPJS be kuarima. Ibu payahlah indung bapa. Masya Allah, Rabbana Karim. Ayeuna teh aya sok pala hadirin wal hadirat taya. Diayakeun lah haolna. Ya, urang teh ayakeun tah haol satahun sakali jeung indung bapa urang. Jeung indung bapa urang. Ulah ngukur batur, ukur kamampu urang. Atuh ukur be. Contoh boga anak 3. Beres haolan. Pan kieu ceuk Nabi. Ma'ala ahadikum idza arada ayyata saddaqa bi sadaqatin tatawwu'an ayyaj'alaha liwalidayhi fayakuna ajruha liwalidayhi. Tepati-pati aya hiji jalma di antara anjeun kabehan ngayakeun sedekah haol benggas indung bapana nu geus teu aya.
Masya Allah. Kumaha ganjaran anak. Ganjaran sodako mah teu kudu Allahumma ausil. Allahumma ausil mah Quran jeung doa jeung zikir jeung tahlil jeung tahmid. Sodako mah atuh geus be. Kumaha eta? Fayakuna ajruha liwalidayhi, maka eta ganjaran anak kabeh jeung indung bapana. Contoh, ieu kuari misalkan ya Ibu Haji jeung putra-putra almarhum nyeun baskom teh berkat nyeun 500 contoh. Baju nyeun amunnya nanuna nyeun itu pokona mah contohna kieu beakna 100 juta behelanan. Kumaha eta ganjaranana? Maka fayakuna ajruha liwalidayhi, lamun keluarga almarhum seepna 100 juta sodakohna, maka ganjaran jeung almarhum 100 juta, Ibu Hajina 100 juta. Ari jeung anak-anak nu ngayakeun walahu mithlu ujurihima min ghairi ayyan qussa min ujurihima sayun. Walahu pikeun istrina, walahu pikeun anak incuna, walahu pikeun minantuna mithlu ujurihima, ganjaran seperti indung bapana bae. Tuh teu dikurangan sagede kuman-kuman geus lamun anak ngayakeun haul bapa beak 100 juta sanu dia haulan abahna contohna jeung ibuna, maka abahna 100 juta ibuna 100 juta anakna nu ngayakeun 100 juta 100 juta 100 juta 100 juta. Walahu mithlu ujurihima min ghairi ayyan qussa. Kumaha cenah tatanggana nyumbang mah henteu ngan milu mantuan ngan milu nyatu 4 kali. Atuh henteu teu sakitu tah mah henteu. Eta mah anak genep di bawah kabeh ieu milu nyatu. Tuh walahu. Geus kakolot mah ulah hook. Ulah hook. Ukur kamampu urang balik ke dieu. Masyaallah. Atoheun. Ai kitu eta kolot urang di dunia ngadoakeun keur hirup. Geus maot masih kena ngadoakeun. Ieu urang kuari ya. Kula bisa kieu doa indung bapak kula jeung guru-guru kula. Ustad Abdullah Fikri bisa kieu doa indung guru bapana jeung doa guru-guruna. Yo Kiai Haji Usep istiqomah kuari doa ibu bapana, doa guru-guruna. Masya Allah. Awas pala hadirin hadirat. Urang usaha cenah hayang maju. Wapak besia sagede anggel. Ai makom indung bapa diantep teu dicarahan. Moal mempan sia wapakna ge. Tah, wapak nu asli mah indung bapa. Zarahan makomna. Kumaha cenah abdi mah teu bisa. Atuh panggil ustad jaloba nu ngalalanggur. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuat ieu makom bapa geus 30 tahun teu dijarahan. Kuat poho deui. La ilaha illallah kasantap pena kasandingan tungtungna. Waduh. Rajuna mamaena jeung adina balik ka Putat cicingna ditu di Bekasi meureun teh di mana boa. Balik ka Putat. Bebeja ka mamangna, "Mang, ai makom abah kula belah mana teu nyaho geus poho deui ceuk kakana." Eta kakana gebleg deui. Ka makom adi teu nyaho. Waduh, asana mah baru di itu cenah di makom gede. Teangan ku anakna. Kak cenah jabeula mah ieu bapa makomna di dieu kuari eueuh ka mana pindah kitu cenah teu bebeja dia pindah. Ih tolol deui nya. Pira aku jeung makom pindah teu bebeja. Akhirna kumaha? Ngan asana cenah baheula cirina tangkal berenuk ja. Orang yang tangkal berenuk dipindahkeun ku bangun kebo. Kana pager. Ya ieu cenah ieu gede ieu. Ieu geus masalah. Pager kuat dijarahan pager. Jarah kuat hareupeun pager teu kira-kira. Ai ku tilok jarah. Zarah. Teu bisa urang zarah. Atuh panggil ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang ka dieu. Itunya. Sahabat eta mah ustad nu ngalalanggur. Ayeuna waduh tad keur peuting mah kula ngimpi. Ngimpi naon? Ngimpi dicekek. Kusaha? Wah bakula bumbuan ku ustad mangpang-mangpong. Be bener mah kudu jarah. Mata getan. Waduh, ieu awak kula ngagibik doangna nuturkeun ieu bapak ieu. Kitu kena bodoh mata percayaeun ieu. Geus manehna kudu jarah. Heuh mata getan yang dianter. Hah, di mana komna di itu ayo. Engke lah cak ustad ieu. Sebab ieu jarah kabagi-bagi.
kuari mah paketan soalnya. Lain eta bae eta lain voucher bae. Lain pulsa bae nu paketan, jarang ke paketan. Ai maksudna kumaha tad? Nya aya paket murah, aya paket sedang, aya paket mahal. Ai kitu, aya paket murah sakumaha kitu? Paket murah mah kulhu 3, palak bina siji biasa puji 11. Doa robana atina. Ai paket sedang mah kulhuna 11, pujina 33. Doa rada sedang. Ai paket komplit eta mah make Yasin. Yasin kulhu 33, Yasin sakali kulhu 33, puji 150. Doa lojor. Cek pamajikan anak. Waduh. Ai paket murah sabaraha kitu tad? Gope 500.000. Paket sedang 1 juta. Paket komplit 2 juta. Geus Pak, paket nu murah, nu penting udah dicekek beulangan urang ieu cenah. Cek pamajikan, "Oh, cenah geus kitu mah." Jarah, Pak. Langsung Ustadz nang atau yang paket murah ya saya ngaran ibu dah ayo bapakna odi nya keluarga meureun ila antara Fatihah Fatihah ahad la ilaha illallah la ilaha illallah amin alhamdulillah amin guys tad sakedeung amat pan paket murah. Tuh lain deui. Ai paket komplit pan ustadna ge kuat mau susur segala. Tasbih kuat kilo golotrak. Kuat nyusupan. Aturanna ge lain deui ya. Ila hadratin nabiyil mustafa. Ini haji bawi teman lain deui. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. Kok calangap tahu Ustaz? Bae, ya sudah gitu. Bu. Wa ilaihi turja'un. Bae, kulo ge muja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Paket komplit. La ilaha illallah, paket komplit. Bu, anggeus be. Atau 2 juta ya Pak, nggak bayang bae teh. Gitu aja usah beda. Atuh kumaha? Teu bisa cenah mamang, ulah cara nurutan kolot baheula jarah. Assalamualaikum, makolot salageur. Hampurannya jarang nong atuh kumaha susah mah teh doakeun ieu incu kabeh. Sing loba duit, sing baru ka mobil, kayak sering nongna ka dieu. Sakitu bae nya, yuk assalamualaikum, talolol pan eta jarah. Teu maca naon. Eta akibat bodoh. Hei. Ayakeun haolna zarahan. Ngayakeun haol urang teu mampu ya doang kieu mah doang ibu haji mah doang putra-putri almarhumah ya teu mampu. Atuh nguji ka mampu urang. Atuh nya boga anak 3, Kak. Aya naon balik ti dieu ya. Kula menyeredet ngadenge Ki Jamal tadi ceramah. Kula kesinggung. Meni sesersetan hate kula. Atuh kunaon tuh sia? Atuh pacena abah pan can dihaolan geus 7 tahun. Bogoh. Ieu mah tadi ge masyaallah. Balik cenah ti dinya kuat hayang dahar acan di mah jauhna naon. Atuh meureun bae jauhna naon ieu sia atuh hayang dahar lah. Atuh kumaha tuh sia ieu? Atuh pugu ka kanu kolot. Cek adina nu bungsu geus kula nyieun 30 baskom besek. Cek nu bungsu. Cek nu adina deui cek kakana dan nu kadua. Tenang, aing boga rezeki 40. Geus sabaraha tah? 30 jeung 40 sabaraha? 70. Cek adi-adina nu 2 ai kakak ieu cikal sabaraha? Tah aing mah hiji bae cukup. Ih tolol eta anak nu cikal deui nya. Geus tenang ti aing urusan amplop kiai aing nu ngatur. Kan udangan 70, sedangkan masyarakat di Butat loba. Enggak selen bae. Ngondangna, ulah diumumkeun. Pilihan ku sia, ustadna saurang bae. Baskom ti aing cekakana. Jeung amplopna, panggil haji. RT nu diondang, teh ka dieu sia, pangondangkeun masyarakat 70-an bae aing dek kaol. Pan saeutik amat. Ih, sia deui. Usak ieu kemampuan anak. Atuh kumaha tuh?
Wah ini siang ngondang harewas baik. Mau motor siapa pakai helm ngondang nage. Bisa ditanya sih kumasaran kemana sih ya. Berangkat. Aja ngadungna jam berapa? Setengah genap dek maghrib. Bisa kenyawan. Berangkat. Assalamualaikum. Aja ke ngerokok bieu. Salam enak. Di ondang ngaolan. Usaha Mang Anu. Jam berapa? Setengah genap. Ay makara kadanya cenah ngariung setengah genep. Ih, udah lo omong kan 70 baskom. Oh. Dotang itu wayana Ustad Kaimah Mang Anukna make motor make helm misi ditanya ke masyarakat. Ah, siap. Berangkat Ustad. Kok langsung bablas ke dapur motornya ke ditu. Kuat itu tuh pancing hordeng nak bisa kenyawan. Kumaha tuh ya cenah 70-an. Anggas 70-an. Langsung ilah hadrah Fatihah amin ulah teuing mujana la ilaha illallah pokoknya mah doang orai beh doang soang ngan 70 beres ngariung amin trong dur maghrib caricing beda jero imah kumaha urang keluarna ya mau berangkat pasti mau ditanya ieu kuat kabeh disamunikeun disumputkeun di dian samping atau doang nu burut belah lumpang kararieu doang keuyeub minggir kabeh mau berkat. Apa artinya? Ukur kamampu. Sebab ketika tepung tahun Masya Allah datang ya sodako almarhum sodako urang ya kuari ya ke almarhum sodako ibu hajina sodako putra putrina kumaha eta pala hadirin hadirat kumaha Masya Allah iya almarhum ngadoa geus indung bapa mah ulah ninggi dunia di alam barzah ge masih ngadoakeun mun kadenge ku urang Abah Haji pikir ngomong kieu kuari ngadoana mun kadenge ku urang dibuka hijab ku Allah Allahumma gfir liman nawwara qabrana wa basyirhum bil jannah kama basyarna biha. Ya Allah Gusti ampurakeun pamajikan abdi ampurakeun anak minantu abdi ampurakeun encu incu abdi liman nawwara qabrana jalma nu geus nyaangan kuburan abdi ku sodakohna wa basyirhum bil jannah bubungah Gusti aranjeunna ku surga Gusti kama basyarna biha saperti bungahna abdi ku sodakohna kurang kumaha kolot di dunia ngadoakeun di akhirat masih keneh awas ya putra putri almarhum aya keneh ya mah haji hiji deui hormati sayangi bisi kaduhung geus eueuh mah ija indung mah pohara ka anak teh sagala jeung anak tapi kadang-kadang pala hadirin hadirat coba ya indung mah kieu ya urang di jalan mak ieu keur di jalan hayang naon tuh ayang anggur ajam da ayang naon martabaknya naon martabak darayang pan masuk bagi martabak ieu cenah nan ngara kacang hejo teh empuk rayang balik bae beulikeun bae eta martabak sabab geus balik mah sia geus datang geus mana martabak tadi cenah emang ngomong embung ge aing tadi kuari mah hayang tah kolot awas eta kakolot wapak nu asli kolot terang teu urang dia karena Ustad nuker viral di Jawa nuker masyhur kuari Gus Ikdam ngaranna terang teu jamaahna rame teu sakitu mah halanan anjeunna hirupna mulia Masya Allah kula silaturahmi kayak kiai moal dibejakeun kiai nama hiji pasantrena rapih muridna sedeng haji terus naon ngaranna anjeun kahirupanna tenang ya Allah atuh dunyana alhamdulillah hidupnya sederhana tapi pohara tapi tamuna rame nu silaturahmi biasa naon kula ge silaturahmi begitu rame antri dari mana sampean saya Banten mau doa perlu apa mau ijazah mau minta sholawat mau minta mohon maaf cek ulah kiai yang namanya wiridan sama di Banten di Jawa di mana sama satu sholawat 2 Quran 3 hizib sarua cek ulah kabeh tapi saya terus anda kesini mau apa
saya pengen silaturahmi. Yang kedua mau bertanya sama Anda. Sebab kiai nak sapantar jeung kula. Apa pekerjaan yang sampean laksanakan? Bukan wirid, tapi pekerjaan. Waduh, cok mana ieu mah kudu ngomong obat mata. Aya. Kajero. Tamu baralik, dipanggil ka jero. Masya Allah. Para hadirin. Saya ini punya orang tua, Kiai. Oh iya. Saya kalau punya rezeki, enggak saya buka. Sebelum orang tua saya dulu yang ambil. Masya Allah. Sekarang ini, cek mana enak. Dulu saya suka dapat rezeki, habis ceramah, saya dikasih amplop sama panitia atau sama sebul bed. Saya enggak berani buka itu uang, kecuali dibuka oleh orang tua saya. Dan saya sedikasihnya sama orang tua. Ayah nu ngiriman bolu, daging, bubuhan. Saya tidak berani makan. Kecuali saya serahin dulu kepada kedua orang tua saya. Masya Allah, Rabbana Karim. Eta kuring nangis. Pala hadirin. Rabbana Karim. Laju kumaha. Sekarang, nih, orang tua saya udah meninggal. Nyeselnya saya luar biasa, padahal bakti. Dan saya mau jalan, nggak mau jalan kecuali saya salam dulu sama orang tua saya. Cukup saya baca Fatihah. Dan saya pulang dari manapun, habis keluar dari rumah, habis kondangan, habis silaturahmi, saya tidak berani masuk ke rumah saya kecuali saya salam dulu kepada kedua orang tua saya ke makomnya. Munasabah, cekulah ampun, namun sekian. Ternyata ialah orang tua. Gus Ikdam itu meratukan orang tuanya. Baheula ayah Habib Umar di Cipayung, Bogor. Oh, wali gagah. Pagawean ngagagandong indungna bae. Indungna kuat menang nempel kana taneuh. Masya Allah. Rabbana Karim. Geus, lamun urang hayang boga ilmu, ngaji. Mun urang hayang boga dunia, usaha. Mun hayang urang boga manfaat ilmu maupun naon bae, istiqomah. Mun hayang boga mulia, ngahidmah. Moal timbul kemuliaan seseorang lamun tengah khidmah hadirin. Mantap dina ilmu thariqah, syarat berthariqah kudu ngahidmah kanu jadi guru. Moal bisa pala hadirin. Tembus wusul tanpa ngahidmah kanu jadi guru dina perthariqahan. Urang hayang berkah, indung bapak urang. Abah urang geus eueuh, ibu urang. Pala hadirin wal hadirat, Rabbana Karim. Ibu urang misalkan geus eueuh, aya abah urang, hormati pala hadirin sabab indung bapakku mah kitu. Du'aul walid liwaladihi kadu'ail anbiya li ummatihi. Doanya kedua orang tua kepada anaknya bagaikan doanya Nabi kepada umat dina pada wajah diijabah. Endongan tuh ku anjeun Sultan Banten, endongan Syekh Mansuruddin Cikaduan, zarahan tuh Mbah Priuk, zarahan Abuya Cilongok, zarahan mana bae tamah. Tapi lamun ngantepkeun indung bapak, mohon maaf, sekalipun doa wali tidak akan tembus ke arasnya Allah, nyangsang di tengah-tengah lantaran kehalangan ku doa indung bapak. Masya Allah. Moal mulia. Urang bijil di indung bapak, anu ngabiayan indung bapak. Betul apa tidak? Kiai tak abuya tak bijil mati indung bapak, lain tina batang kalapa. Bener tak? Nah, moal kabalas indung bapak jasana. Dibere duit cenah kurang 1 miliar, eueuh moal kabalas. Dibere cenah kurang dibelikeun mobil, moal kabalas. Coba eta. Indung mah hoi. Ya Allah, eta nyiram. Majikan kula mun nyiram. Kunaon sih mi? Harenak, pasakan. Kieu be. Eta keur ngandung eta 3 bulan, geus kieu bae. Kunaon mi? Abi eta cenah make minyak seungit, harenak. Kieu. Tapi eta ibu-ibu eueuh nu nyiram kieu. Kunaon? Duit 500 juta. Harenak aya nu kitu eueuh eta. Aya we ta ibu-ibu nu keur nyiram harenak kana duit aya.
Awah mun mau duit leutik perkara haranak cenah mun mau duit leutik. Tah indung bukan sampai kadinya. Moal bisa ngabales jasain. Tengah penting coba aduh mana nirisan anak kayang nyusu. Kumaha salakina makerek beh tibra bener. Bayangkan coba indung urang ngajuru ngaluarkeun urang. Rabbana Karim kadang-kadang urang lalaki mah kelepus be ngerokok. Indung sia geus bijil cenah kitu doang pada lalaki mah. Tapi ibu-ibu, ya Allah, nyawa nu dikorbankan. Munasabah al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di telapak kaki ibu. Pohara ieu hadis. Eta cekang jeung Rasul artinya kita harus memuliakan kepada ibu. Ibu derajatmu 3 tingkat dibanding abah. Ulah ayah baik. Atau 3 tingkat derajat nage. Geus mun mere duit ka bapak 100.000, ka indung mah kudu 300.000. Akur ibu-ibu. Tuh, jurig duit mah akur cenah. Ieu pan lebah dia ieu. Geus wayahna. Ibu urang aya keneh. Hormati karunya. Komo ya? Lamun jelema munasabah eta kiai ku mulia-mulia teuing, aya wiridan biasa bae. Cekula kiai wiridan kiai saya punya. Kiai punya, saya pun punya wiridan. Kiai suka hatam Quran, saya pun jarang-jarang hatam Quran. Kiai baca sholawat, saya pun baca sholawat. Kiai baca hizib, saya pun baca hizib. Tapi saya belum bisa apa yang dikerjakan oleh kiai. Setiap balik di mana baik, datang ke makom abah jeung ibuna. Lamun keur hirup kene, assalamualaikum abah ibu, cager, saya doakan abdi. Muah. Oh, para hadirin, di dahar ku indung. Indung dibere ku anak. Bapak dibere ku anak, sanajan mampu indung bapak, masya Allah, dibere, tepira kejo padang, tepira kan kejo padang, didarku indung, Gusti abdi ge kabeuli tak kejo padang, tapi nuhun Gusti, Gusti teh geus nenden kepedulian dina anak abdi, aduh sakieu luar biasa, nuhun Gusti, kurucud indung cimatana sedih ridho, masya Allah bunga, cerik bunga ridho. Gulusur 10 malaikat rahmat ngadoakeun ke anak nu model kitu. Rabbana Karim. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Masya Allah, Rabbana Karim. Aduh, Gusti. Kata ibu kula geus eueuh. Geus 4 tahun, aya abah kula. Maot ta ibu kula. Nang 10 poe dikawinkeun deui ku kula. Atuh kumaha? Bah Haji 10 poe kawinkeun. Nah kenal yang kawinkeun aing. Ih, kami teh bisa ngurusan. Kawinkeun deui. Nang 6 bulan bisa deui. Kawinkeun deui ku kula. Kawinnya banyak kawin deui. Mana yang nyurang kawin aing nyolong orang-orang teu orang kolot aing mundur. Kawin ku ari jeung 40 tahun. Rada anteng jakori mah eta. Tuh gitu. Tah, Geus hormati indung bab. Ingatkan patokanana. Birru walidikum tabirrukum abnaukum. Ya, berbaktilah kepada kedua orang tua. Engke anak urang bakal bakti ka urang. Hartosnya. Nah, guys, ya awal tujuanna 3. 1 urang silaturahmi, 2 mengingat maut, 3 birrul walidain. Kartos. Nah, mengpeng aya keneh, iya putra-putri almarhum sadayana hormati ibu urang, kasihani, sayangi, tanya naon kahayangna, naon pangabekina. Insyaallah langit molongpong, rahmat Allah molongpong, lauhil mahfuz muka moal ngagembok cerit indung bapak. Indung bapak kula macana bodoh lain ahli ibadah. Woi temempan ge ka batur ka anakna malabatan doa wali. Doa wali nyangsang tuh dongeng ku jurej. Kumaha kitu ku jurej? Ahli ibadah, isu penting ibadah baik digerakkan ku indungna. Jurej ka dieu. Naam umi ana fil ibadah. Hampura umi cenah cek jurej. Kula mah ibadah. Eta sabawa ibadah baik ai indungna tadi celuk-celuk dibere fitnah ku Allah Subhanahu wa taala. Pan dituding zina pan. Apa artinya? Ketika orang tua kita tersakiti hatinya, mohon maaf hadirin. Nutup rahmat Allah. Pala hadirin, jarah kamokom wali mana baik mual mempan karamat wali kecuali minta doa jeung ridho indung bab. Sakitu anu kapiatur muga-muga aya manfaatna. Muga-muga urang kabehan sing termasuk manusia anu bakti ka indung bapak
manusia anu rajin ibadah, manusia anu bisa urang teh nempatkeun diri supaya urang ieu sadayana menang rahmat jeung ridha Allah Subhanahu wa taala. Almarhum di alam barzah, mugi-mugi ya Allah kenging rahmati Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu Haji sareng putra-putrina, mugi-mugi ku Allah dipanjangkeun umurna, dijembarkeun milik rezekina, dijantenkeun dzurriatan thayyibah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم يا هادي المدلين ويا راحم المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين ارحم عبدك Haji Epi bin Haji Salimah Dzal khataril azim wal muslimina kullahum ajma'in waj'alna wa iyyahu minal akhyaril marzuqin Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa nawwir dharihahu wa kaffir an sayyi'atihi Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran Allahumma ij'al kitabahu fi 'illiyyin واكتبه عندك من المحسنين واغفر لنا وله يا رب العالمين اللهم اجعل ذرياته من عبادك الصالحين والصالحات من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم أفرغ الصبر على زوجته وعلى أولاده وعلى أهله صبرا جميلا بجاه سيد المصطفى اللهم سلمنا من كل آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما اللهم اجعل هذه القرية قرية إسلامية آمنة مطمئنة غنية مرضية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.